Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu bade ngadongengkeun Gajah Eleh ku Sireum. Hiji waktu di talaga di Afrika aya gajah keur ngadigleuwe leumpang ngageot ka talaga. Padahal talaga nu rek dilewatan ku gajah teh aya loba sireum, lobana mang juta-juta keur nyieun sayang. Kapan di tenggalan Afrika mah nyarieun sayangna teh karung cunghul pati runggunuk. Tampolana ku gedena sayang sireum teh aya nu sagede pasir pati ngarenclo. Di jero eta sayang sireum teh lobana ngarendog baranahan. Jeung lain siga sireum di urang, sireum Afrika mah bentukna siga sireum tataman lamun di urang galak sabab mun geus ngarono mangsana bakal amburadul sabab singa zebra ge bakal baga oge teu mangga pulia mun geus dironom ku eta sireum mah. Ari minangka alat komunikasina antar sireum mah antenana opat jiga tanduk. Lamun hiji sireum Afrika manggihan dahareun antenana teh ti ngarulang merek kode jeung sora. Jauhna teh alatna bermeter-meter. Nyaku sabab kitu mun hiji sireum meunang kahakan dina waktu sababaraha menit jutaan sireum bakal nambrong hiji satu gede umpamana siga nu geus sarempo atawa zebra. Bisa diserang ukur jam-jaman kari tulang talengna hungkul ngagahan ajag. Basa gajah ngaliwat ka eta tegalan teh aya nu nangeunannya eta manuk dadali. Manehna karunyaeun bisi sayang sireum nu keur babarengan teh digelek ku gajah. Nya gajah teh dibejaan, gajah kade leumpang teh noyot ka babadinya sabab sireum keur nyieunnan sayang bisi katincak karunya cek manuk dadali ngingetan. Cek gajah, wah na asana teh pira sireum katincak mah paling oge pejet. Gajah mambalanana teh sombong pisan. Asa aing gede, asa aing kuat, kanu leutik teh teu ngahargaan pisan. Kitu deui kada Afrika ge nu haat ngabejaan ka gajah. Sangkan ulah noyot bisi nincak sayang teh diwaro angker terus we ngadrigleuh gajah teh. Muru jutaan sireum nu keur parulang anti ngakutan taneuh ti jero lombang. Na barang anjog kana gundukan imah sireum. Imah sireum teh ngan leye we sireum nu aya reuwna ditincakan atuh ngan hos paraeh we da teu kabur-kabur ningali rayatna ribuan paraeh ditincakan ku gajah. Raja sireum ambekun
pisan. Gajah ditantang perang. Gajah ditantang teh kitu lain sadar kana kasalahanna. Kalekah atoh bari sombong. Manehna seserian. Hari sireum yen siasa can perang jeung gajah. Jeung gajah teh reueun sireum teh lombang nu jerona selepet. Dina hiji waktu nu geus ditangtukeun perang dimimitian loba sato sejen nu ngalalajoan perang cempuhna antara sireum jeung gajah. Gajah nyuruntul rek ngalayeuk rewuan sireum nu nangtang perang ka gajah. Sireum ngahajakeun nangtang ti jajalaneun nu geus meunang ngagali tea. Atuh ditangtang kitu asa ngadilelewean gajah teh beuki ambek. Sebrut nyuruntul ka hareup teu toli tincakeun. Atuh puguh we barang nepi kana lombang tea ngan gurawil we gajah asup kana lombang bari tigurawil kana lombang. Gajah ukur bisa ugal-ugil teu bisaeun hancat. Sireum geus puguh nempo lawanna tigebrus. Tigebrus teh teu ngengkekeun. Tigebrus teh teu ngengkekeun deui. Terus we napuk nyarocoan. Teu dibere ampun beki lila. Sireum teh beki loba. Antukna gajah bobor. Karahayuan teu kuat ngalawan sireum nu ceuk ukuran mah sakitu leutikna lain tandingna. Nya atos we sakitu dongeng ti abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.